saking prawingbang tinalaga nampil ya ampe gati irine sakarepin uji sakarepin story nyebar ka story banglus lampahipun pasukan tipu serdaya Pringgandani tah hingge ingalet keingaban alet umat-umat nyatang pinanga jog-jog perbatasan negara di hiji leuweungan luang liwung dikepung dina rungkun aya dina gawir parantos kumplit tinu datar araraya nyaeta pikeun leumpung jalma anu andar-andar datang ka ieu tempat kitu kaya Pandawa putra Pandu Dewana Taswargi kaya nuju rebutan kekawasaan di negara Astina rek kuat kumaha pihak Pandawa da puguh nu jadi raja nage bapana Kurawa walah nyaeta Prabu Dastarata anu memang baheulana janji di mana Pandawa parantos darewasa kalungguhan kerajaan kedah dipasrahkeun ka Yudhistira putra Pandu pangageungna tah ieu hiji jelaran Kurawa oge sami ngageledean malahan ongkoh diojok-ojok ku Sang Kuning yen anu kedah jadi raja teh putra Cikal Dastarata nyaeta Raden Duryodana itu keayaan rupa-rupa cara Sang Kuning nyebar luaskeun ka masyarakat bari dicekok ku harta kekayaan da puguh nu kawasana Prabu Dastarata tah leres memang parantos seueur masana jalma-jalma anu kacekok ku harta kekayaan yen satuju lamun Jakapitana jadi raja Astina iya hingge ku kituna sadayana nyen reka perdaya supaya Pandawa ngemasing pati teu makaning perlaya nya aya kasempetan dina jero kasempitan dina aya acara persembahan ka Batara Surya leres sok kumpul di hiji tega anu disebat Tega Kurusetra leres nyarieun kemah pikeun ngayakeun persembahan anu mencit domba mencit sapi jeung sajabana leres persembahan ka Dewa Siwa nyaeta ngadamel kemah-kemah rupa-rupa adat jeung kebiasaan di masing-masing negara aya oge anu ngadamel bale anu bahanna tina awi ari Pandawa ditempatkeun di bale anu pangkidulna caket leuweung wah sakitu reka perdaya Sang Kuning bale Pandawa teh diduruk tengah wengi atuh Pandawa kabejakeun maot kali ibuna padahal anu maot anu tararutung teh aya layon jalmi genepan anu disangka na kusadayana oge eta teh Pandawa kali ibuna padahal Pandawa mah ditulungan kulanak bodas
iya inggih nyaeta di tengah-tengah balai Tenggaliang nya dituturkeun ku Pandawa kali ibuna leres nya keluar teh ti leuweung Pringgandani iya inggih nyebar kemana-mana yen putra Pandu Pandawa kali ibuna teh parantos masing pati tumakaning perlayak kaduruk di balai sigala-gala leres memang sadayana sami prihatin sakur anu simpati tenan malahan ahli politik mah geus apal deui yen ieu teh yakin politik da urang-urang Kurawa leres eta ulah ku kituna nagara astina nuju ngungun ngangluh sadayana nuju prihatin iya inggih kalengitan calon raja komo anu simpatika Pandu Dewan Nata ngan ukur dina hate teu kedah sok ingis kuring sirempan ku kayaan dah iya inggih kitu kayaan politik di negara astina leres Pandawa mah salamet ayeuna aya di perbatasan Pringgandani ya tadi hiji leung Pringgandani ibuna kalih putrana anu disebat Pandawa ngababakan di hiji tempat dah iya inggih anu kalersan Semar Badranaya Asta jingga dawala tikawit apruk-aprukan milarian dugi ka kapenakna tenan kuasa kitu di hiji babakan ibuna nyaeta Dewi Kunti Nalibrata sok mangyangukeun dah bari jeung saya aya anu di pasak dengan ukur bogol cau jeung sajabana saya aya di leuweung pakinten mun aya oge tina iwung sina ibu aya jeung sakur aya anu aya di leuweung ieu sakur anu bisa didahar mah dipasak ku ibuna leres kalersan Bima anu sok mangalakeun suluhna milarian pangpung anu garari dah leres halu mampah Raden Bima atau Raden Walakodara inggih ya tak apluk-aplukan milarian suluh anu garing dah eta di hiji tempat leres wot wah wot eta di sauran tadi dia wot ya abdi mendak suung lumayan dah sung naon teh sung bulan sung tanu suung sanga lumayan hijikeun jeung nangka suung sanga daraos nu kieu geus ipugu we aduh nanging ai didudut suungna ngoceak lain sung eta teh bobogan sidawaleuk di ruang ku Jarami sarena telah yang ulang prihatin hirup euy atuh aya wartosna urang si horeng jahatnya politik wah ulah hancur karena politik dan mata orang-orang politik kudu beragama teh kieu ya tak kitu bisi tega yang sarakeun batur bisi jadi jalma tega lain naon nu mata ulah lelengkahan dina bangke teh kitu tah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema lian dosa teh lain naon manehna hayang kapake teh ngadedetkeun batur heueuh bener tapi paren dene kitu genteng-genteng ulah potong ulah urang mah ulang berengala suluh ayeuna teh nya teu berperyogi ibut sae lah peryogi na heureut cai Tapi
disauran ku Juragan Ageng. Kaparung ke ujung jaya, semangat turang berjuang, wanita rumah korban jiwa. Naon ari Akang ulah teret tita tadi. Sugan teh suung euy tuh. Itaeun Daun sukun. da beda suung atuh. Sugan suung ngateng jangel jago. Paling mana suluhna geus kari ngabeungkeut. Saya. Geus menang meungkeut karimawa. Sing sabar, sing tawakal anom. Ya eta we. Tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunia teh kitu. Romantika kahirupan teh Kang. Keur naon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar. Sobar tawa. Pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu. Isi menang balangsa. Maka jeung hareupan rupa-rupa kapeurih hese capek susah payah pait getir larat jeung balangsa. Aya mudun jeung nanya kidunya. Didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan. Tuh tingali. Baligoh pangeran. Naon baligoh pangeran dari Akang? Baligoh pangeran makarya heula anom. Oh, gawe heula. Karya kumaha? Gunung, tutuwuhan, cai, walungan, sasatoan, laut, panon poe, angin. Eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia, nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna. Walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu. Ya gawe heula. Nu mawi di daerah sandieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana. Pienteungeun urang sadayana. Yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus. Gerak emang urang ngadongeng sakedap ya. Anom, ya. Teu boleh ngaharewosan mang. Ya. Yen hirup di dunia teh kitu. Setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah. Ku anom telak-telak masing tilik. Tong ditolak mun can taluk. Da kita Aya boga peureuh kudu golek teuing. Aya ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anom. Komo bari jeung dina hate eueuh agamaan. kosong agamana. Ku jalan perih kieu teh eta teh sing mucenghulkeun atawa ngabijiekeun agama dina mana. Hitung-hitung batu loncatan. Seolah-olah eta teh dibelah dada. Dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung ka peurih. Sumuhun. Sobar, tawakal, eta modalna yakin bakal ngangkat harkat derajat ka anom. Iya. Nuhun dawara. Lan, nuhun sawangsuna. Mu engkewe di mana parantos jeneng Ya ulah hilap. ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe. Sapopoe. Ya. Da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikieuan teh anom. Ya, teu pamrih. Naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah. Urang sasarangannya perih heula jeung abdi. Iya. Kitu cak abdi ge. Sami-sami berjuang. Bang bang Sararangkeun teh awak Pasti.
gitu perihna teh hibur sakuat tenaga sakitu sangkan ngabijilkeun ka bunga hate ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih hungkul benar singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan tak sabalikna urang-urang ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia ya ulangan-ulangan yuk akhirnya urang omean ku urang kudu galablek pucus kudu loba pikiran Bisi kepret. Yoy, jual baheure. Rara saut. Getek. Kita jeli dah getek memang. Makanya di taman ibir segala. Kita kuno. Lamun teu pengkol kan sia teh terus balik. Wah teh mong deui. Tuluy balik. Apakana? Smita waduh jam 12 jamune kuning wis lawas ketemu maning yo mas ketemu maning ayah baju wahyu jam Ibu Hajah Agus Lioban Jambu alus palimanan wis lawas kuluk kidana Cepat aja manis sidadadi Kulang kidana aduh alah iya wadaya layun juru Jadi Rosida.
iwak pindang campur daging Pak Haji Wahyu dicampur daging dacan bahasa suka lebur kadiapu tinimbang dijajah maning aduh Pak Haji Pepin kang ngebudi rotan dijajah Abah entis dacan kula dilali-lali ora bisa gelali aduh abah biyu dilipur-lipur ora bisa bisa kelipur harap jaluk tulung sapa sing ditulung sapa dapat aku mamah main Bandung aduh ampun Abah Dayat ayah renda eta renda hidup renda kais renda kais renda kais renda kais ageningan nangkan sulam tangan eta bukti ari beki linang beki
rajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia gitu kanya Rohman Rohimna Pangeran di mana wae keur kumaha wae teu aya mun nirahangan diga dan luar biasa wah nasib baik sadulur tenan kula ieu teh daek ieu harewos sisang kuning pati negara Astina anu salilana teu boleh ngreketek siwa Prabu beres teu boleh benci we nya malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja ieu gan ye panuhun eta mana ulah dicacanak goreng hate model gitu nah dianggap goreng hate lamun gitu upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina nya saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit bener udah artina hartosna teh eta teh lamun ini ke medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ke medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ke medan tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo nggak sesebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ye ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kanu kumaha oge ya tulung kinulungan ulah nya itu mah Kurawa dipepene ku harta kakayaan hartina teh ubudunya benar aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salilana ngan ukur ngageunggeureukkeun batur geureuhane kanu kitu teh cawadan we kan cawadan nu digorengkeun nu dialuskeun batur teh digorengkeun terus hari hirup hayang di dewa-dewa hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik teruyuhan iya eta nu pahupala cikut ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena tuas hatena teh goreng hatena gurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nya beulah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat walal akhiratu herulaka minal ula teh eta teh hafal aing oge dina surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawa nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot teu sangkanya si cepot siapa dulu nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula tuh jauh nya jauh ai cepot baheula mah jiga sikinangka ayeuna jiga salak pas kala cimarmer tong sok kitu jeung laledeh deui Golongan kitu tuh. jadi ubudunya
Jelas kalah bener. nu kalimana tulul ama hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos loba ngahayal apa sih mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek Karena kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta Ime ngebatur teh. sedangkan pangeran geus mere kalonggaran yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna nasibna jadi ulah ngayakeun tidak ka naon-naon aya ka kurawa heulaanan ulah waka Can waktosna. margi teh can uga Lor. ngonyon. Naon enggak waktu. naon uga teh teh Naon teh. kata apa uga-uga acan Naon. sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyupah saga atuh kitu mah Saga jauh atuh. Can ugana. hartosna uga teh waktuna kan Waktuna dangkege. iya melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos Kayak istilu bulan kalah. Namun ayeuna napo isu-isu. melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa kedah nungguan waktu Waktu. Karena mun urang 3 bulan 10 poe sakara bakal kaala tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan Naon. di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna Lain melak beli. tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah. disikat ke ku aing beungeut teh sia Bener kan. Hayang gemep meureun sia tah. tak kitu agan Hayang tabok aing. sieun ieu mah kanu anome Enggak. kuninga agan kapungkur dina zaman drama kawalon Ramayana. Ramayana itu drama kawalon aya semuhun Ramayana iya Ramayana teh diusir ti kota nya tira kerajaan anak kudu leuleungan Bener. sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur Oh. harita teh rebutan kekawasaan teh di negara eta teh Ayodhya iya tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak ku Batara Rama Itu diserang di tiap-tiap penjuru kuperi. disarangan kuala dia balatam tama ketek aduh dipingpin ku Prabu Sate dewa ku Santanu tampiling jagoing Raja monyet teh saha Asep Truna Si Wakabul. Eta mah mirip atuh. Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa kana tetekon sia Tapi raka Jauh ke Santanu atuh. bisi diparankeun sia milu Biro Jakrama Aduh. Kudu apa kali jujutan. Udah babat. tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak Paburencai. tah malihan Rayina Batara ora Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama Wah. saha teh Baladewa Bibiksana. jauh-jauh sete-sete Lesmana Mana? oh ta eta Pegawan Solo. adina Lesmana mah adi saha Adi Dasamuka Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana da eta Gunawan Wibiksana nepi ka pabaliut ari poho Gunawan Bibika. Bener. Wajar po. aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan apa teh terawana teh adina di Panogoro Lain. nya jauh-jauh Penogoro. nya salah tapi tarik deui oh Itu masalah tarik.
jadi gede ke kasayaan ya Suluh ulah ngaladu basa sih ulah seperti kamari ngebul we. Nepi ka Bararatu. Iya dan ngalah suluhna tuh. Hurung-hurung. Nepi ka Bararatu. Kai kiri nyu teh euy. Kiri nyu asup aing ge hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna. Ulah ngagagot tatangkalan nu geus aya bahaya. Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. Di di Pamanukan. Di mana-mana ena banjir Jakarta jeung sajabana bejana di Manado. Ieu teh ekosistem diruksak. Teu seimbang deui kaayaan dunya teh. Jadi we nu biji. Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalarti kenaon aya pemerintah atuh. Bener aya ku kitu cenah euy. Iya. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. Dah. Nah, teu acan ngayakeun tindakan sote teu acan aya senti Senopati Patih Nagara Kakasih Dewi Arimbi. Walah. Harimi tikangangan tina sela-sela dangdaunan. Nyerang Ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katari kataji ka pati-pati ka pentanggas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tinakan naon-naon. dah. Jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina. Walah, ieu Ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimbi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun. Wah. Lah, naon teh? Naon teh Kang Sampurasun. Lah. Suara naon teh? Sada simut. Simut Si goblok. Simut teh gede kitu. Simut malen kitu atuh. Eok. Eta simut. Me nu kitu mah. La ilaha illallah. Damai bae. Ai me cek dung cek. Begitu mah sesar atuh. Sama nasi goreng. Sampurasun. Teh sia. Aya dedemit awewena. Walah. Muni ngaring kiwi kitu. Mui. Kade sadawala kuntil anak teh nu kitu dulu. Tapi buah dadana mah halus Kang lah. Bisi pot, Allah Gusti Maha Agung. bisi pocong lain naon. Bangsana nahaon tetegan kadegan. Ipri teh nu kitu teh. Heeh. Iya. Bisi ono. Awewe tapi muni sagede kitu. Heeh. Resepnya ge aing Naon. goreng patu teh hayang kanu kitu. Da pira. Leret atuh. Mun bejaan lawin kitu. Sakitu lawangna Iya teu neuleuh atuh. Jadi krogap. Muni kahanap muni ngagejlik kuring naik di kaluhur duh. Untung eueuh tai sih. Eta mah bahaya. Si ngomong teh ka mana karep we. Dalina cemara.
sia kalau gitu Wah, cing akang ceger teuing aya awakna mah sae mana we sia mah akang naksir kana Macana teh kanu kitu na we. pinareupna nepi ka neuh-neuh gitu resepnya we kan Bener mah kenal we. bae soal beungeut mah urang turubane ku koran banget mah bisa oge Dewe Persik we. turubane ku anu awakna mah persis Julia Peles si Jupe we segala nya keun bae Syekh Wilda we naon sekmilda teh sekitar wilayah dada eta anu mawa duriat teh Kang tong ka mana karep sia ngomong teh ya kasinggung ge karesep si ayah mending kana Syekh Wilmat naon skill mat heup Sampurasun Satria Rampes di mana neng teh bulan orai gitu doa lain entang waka ngomong gitu tenang ulah suaban kita di leuweung kade ulah suaban Kamera teu ngeuna. sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung aya nu bere main pan juri geusina mah akhirna pan Enak. oh kadegan sing atos-atos agan ulah katipu kuno kieu saha Satria garan kaula walak kudara saha walak kudara Da. apa sena aduh tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana awak nama hade eta nu kitu atuh mulus awak lewat di mana mandi na tetenya euy aya kitu dek noong Manteu teh kana noong sia tah mah. kana naong dan nikmat keneh noong atuh Aduh. aduh ampun Nya teh anu dadakan. di mana Satria kaula teh keur ngalalana keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa aduh nyah teuing Dacan taruang meureun aduh. tuturkeun inung rupina mah teu acan tararua ya saya ya we di leuweung ya Dacan bogol sau aya gedang nangka iwung ngarokok teu. ari iwung teh naon Pakaian teh ngarokok. iwung bulan ya putra jamengora lain jamengora iwung atuh Teuing atuh kitu mah. nya iwung teh sin anak awi nu leutik kene nu kakarek borojo Putra awi. Borojo anu eta teh putrana awi kita awi keur di TK kene Putra. eta teh awi teh nikah ka urang Arab nya Pak nya kagungan putra iwung ade eta teh ibu iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung ya eta teh paingan aya Habib teh ari eta nu pengker saha abdi lah saha abdi teh saha Rano Karno didenge teuing meureun Wakil Gubernur Banten. atuh Rano Karno mah meureun eta mah artis ya bisa maneh nyanyi oh kadenan lagu naon lagu naon Kalimera Kalimera bersama ayo maju maju ayo maju maju ayo maju mundur maju tak gentar galeng gelo euy aduh eta ku kompak alah lalu sakitu euy sampean sa ngaran kaula teh Arimbi sa Arimbi ngaran kaula Hidimbi laras alah moal halus di ngawi mana ulah nguningakeun kaula teh ti karaton nagara kaula teh kalungguhan patih nagara lu patih nih cacak istri patih tuh sopo kang gumanti aji wonten negara lan negara opo iki negara Pringgandani
Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan. Ieu teh sumuhun. Geus jauh ulah Halo? ngalampah teh kan Jauh apruk-aprukan je. Paingan ngarasa lapar. lelempang Ngurek marisa paspor meureun mawa. Kuroraa. bora sia tahu KTP gitu nggak mawa aing mah. di ka bawah ge soe Pati negara. Leras. Ai kitu naon? Kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat saperkara aku selalu maklum ora bisa tata prayoga kaya wulian. doh Ganteng ngomong kitu teu ngarti abdina. ada bisa bahasa kawin Inggris Jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan. kayak ngadenge tina radio Neko-neko ah. Oke kaula minta hampura. Sabawi teh kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidul kalerna. wah nya Satadina linglung meureun kaula tarik balik milu nyalinungkeun diri di tempat ieu leuweung. Aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaula negara Pringgandani. Saru gumanti aji wonting negara Pringgandani. Lanceuk kaula kakasina Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaula. dah Aya naon nanti corona teh nya euy. pika manis Aya kolecer teh. menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah Halus jadi penyanyi dangdut teh jelema. Mau rame nya. muat jika si Dewi Persik Tak kuasa kitu dihampuraku kaula asal anjeun lain ngahaja. Ieu. Dewi Gresik. Kahiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja. Saumur hirup kaula teh kakara. dah Aya rasa anu luar biasa anu karasa ku kaula. aya rasa aneh jika Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Naon ieu naon euy? Sekedar lilisan. Coba naon bogoheun ke si lain urang. Sekedar lilisan kan tapi endah dirasakeun mah kan. Teu bisa dilisankeun tapi endah karasana. dah eta Ai kitu kumaha? Kaula teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pendang asmaragama. Bodol HP. Ieu anugerah ti Nu Maha Kawasa anu katarima ku kaula. Gusti Nu Maha Agung. alah amui Hampura hejama bima wala kodara kaula teh satadina ngancam kap sampean. Tapi naha atuh naha kaula dina waktu ayeuna. Paribasana asa leuleus lir kapukai bunan lir kapas kahujanan. dah Ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira. Dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada. Gusti Nu Maha Agung. Dedes teh apuk-apukan. bulan jajakan Mage barentol meureunna awak kureungit. Kaula teh nguldakeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun. Mugi kata. Panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaula. ulah tinggal nolak mah Wejar menang-menang Gusti pateng hati nira. Pateng hati. Solendra salen kawan. Meneng ngolok mangkadu malah dina manahna nganukur seri leutik. dah Alah ampun dunungan. dah kan Iya. sejak Oh rawan ya.
lainnya tanu kitu bogoheun nyeri kadunungan dewek juragan Bima teh tampikan juragan Bima mah kudu kanu geulis wae teh loba nu bogoheun kadunungan teh beda jeung si Ayah pada merebutkeun wae dunungan dewek ieu keur madunungan mah kasep atuh jangkung Nineng lah. aya nu tadi nanya tungtungna mah ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya kan Wakabul. eta mah nu asih di pulang sengit teh tapi teu naon sabar ada nasi beureun teh nu kuat Geus takdir. takdir ti ilahi teh teh eta yang lain jodoh nah ya kitu nu bogoheun ka akak lah ya aya mau dibejakeun Para putru be mana nama aya wae. eta mah kudu dinu salse nyaritana kudu opat mata Dinu suni. iwa ti bantis nyahoan mah Gelah. ya Gelah diwaca bantis. kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami duh kami warga negara Republik Indonesia kami berbangsa Indonesia berbahasa satu dan kami akan berjuang aya kumaha Bima ulah kodara bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa rezeki wah bangsa buta geus teangan deui we lalaki bangsa aja Nusa bangsa gitu. ulah wani-wani aja ngeganggu kaula tah kitu neng aya jodohan anak ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene ngan kuliah keneh ini teh Ya kene. nya di mana nya kuliah keneh di taman kanak-kanak lain gak kuliah di taman kanak-kanak mah tuh di PAUD PAUD mah lebih harap ulah ngabanyolan anjeun Warakodara kumaha kira-kirana laras kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan Masih singa. sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data acan aya maksud kaula teh satria Daya nu cop gitu. sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit tuh dan nampi anu teh enggak inget teh bogo ka sia jamak kayak udah dapat ditapik ya Aya nu teh bogos. ya langsung ka dieu bukelek di situ teh lah mun langsung kieu nya bukelek dong manya saha tuh bukan Bima meureun Hari ditampik teh si bau. lain jelema apik tuh lain sia ge Cing nu akan. cing aya buahan ya pogo nu manehna nu aing bukelek teh Palingan kumanehna mah teu karasa teh palingan tadi sedahar sebel wae. kubabaturan karasana teh kumaha Bima kaulah katarik kata jika pate-pate kapandangan suara gabat teangan bangsa sia wong geblek hei teu nalipak maneh sia ngenteung teu mawas diri kan ulah kitu ka istri teh kan ya ulah tampikan perasaanna wewe mah halus ulah kitu kan Leuleus. tampi mah tampi we kapan aya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli Allah daun cari karep teh iya Bener atuh di siniran. daunona daun saga model kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi di sugan gitu oge ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo terus buah pepaya buah dan buah salak naon atuh eusi nah itulah nama buah-buahan teke geus eta mah Hayang diteke si peledung. mun eueuh eusina ciwit penukna lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu naon anjing serikeun kitu teu rame Si dada yang utah. kumaha Bima nyika sia euy geblek ampun
Gusti Nu Maha Agung kasaku kabina-bina teuing nasibna nepi ka kieu kakara saumur hirup menangka peurih kieu Ditampik ku jajakanya. neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da ulah maksa umum gitu ah. bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang Eta Bogoh pada bogoh teh. prok kayak sabelah mah teu bener keprok oge sabelah mah moal tarik Moal. moal disada Kecuali kana seng. bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea Awet rajet. jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna Sakitu lilana. sakitu hitung lilana cing Tekel. papan geus tiker burut bujangan ayo Jangan jeung parawan. tapi bujangan jeung persekot parawan Parawan. Tapi kareuy hayam. lapangan rip ah kumaha sakali deui kawarek nanya balik sia ampun teuing bot tong dideukeutan bot tong dideukeutan tiga Nika Pika geus atawa cenah ambek lah cenah ambek pancing kayaknya. pancing ambekna aing teh sudi ya gisi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bari jeung awewe teh Sina nafsu, amak galei kan ayo sok sina nafsu. Bima ieu kumaha kira-kira Nabi mah najis aduh Nyeri. nepi ka kieuna nasiban Nyari hati Allah. kasempetan sok ya supaya Keurian ku akang. Pancing sirama. sok ah. oh keureuyan kanyata langsung pek oh cedok langsung oh bisi beuki sih sudah Bisi wala kasanuan. manehna dek noong jeung ai nempo awakna mah heueuh alus euy Alus nempo awak. awakna mah nepi ka kieu ya eta lu eta bujur nepi ka sekal gitu nya kan tuh ngadak-ngadak celana aing jadi seret nya aya orang itu Panggara rancak. Ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa seto. nyingka mana nyingka cepoto lah Aduh. Soy mangga kulan mangga Mak Abe juga. geus di mana mana abre parantos di Lebo Aduh. geus jauh parantos Aduh. teu ulah mana tong aja wae mangga Beri jauh. Sora si dawaran ada dorna euy Saradorna. Alah Saradorna kebujangan gitu. ampun Gusti nepi ka kieu Kang jeung Rama Saradorna keur ngalok. akibat salira kaula nepi ka menang berjadi ditampik model kieu ku jalma teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti Adah. nepi ka nyanyautan kieu ati Tentang tos nyai. halus hatem nama nah teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap Mulai kawas. Mulai kawas sereran. ada geng motor Nyatu. ai bahasa Jawa namanya tembalum jeung kumaha teh aku Naon? cenah gini aku jalu aku jalu naon malu nok pelor Nah, atuh make pelor atuh. aku jaluk Maklum. jaluk mentan naon jaluk we lah jaluk mana hanya Jaluk jaluk malum orang bisa tata kolan tata krama. naon Tata krama.
orang bisa aku ora bisa tata krama kaya wong edan kayak wong lekan ulah teu bisa kaya seperti wong ini gendeng teu seperti ini saja kaya wong lian. Maaf aku sorry neng. Maaf, sorry. tobat teuing Swear swear bahasa naon sebetulnya aku cinta kepadamu. betul Betul, ini mah betul. betul aku rumah tangga Swear ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. betul Kenapa ya? tiap aku bercinta aku Betul neng, belum punya pacar, belum punya BBN. Orang gawe-gawe. Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampuran keselo Aduh ampun. bahasa bohong Wis ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon nanaonan eta teh nanaonan Kang Bima Kieu we. bahasa naon eta nampi ka kaula meuni sesepan Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh bojong bojong. doh bisa kerja di mana Ini cerita ada goblok. oh ini ternyata apa silawala saya Karena baso jam. Sebenarnya akang teh tita tadi barang panggil teh cinta ka salira no. Beda cahaya nage sernud. doh Mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku kukun. mimitin aja Aduh. Naon nih? nah teh pandangan teh di ka kasar kitu Ieu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. doh Teu si banyo heula. geuning ni leuweung aya ketan Dia Haji Umang teteh. ya Pamere Haji Umang. bapak saya di Umang teteh Si Mak, Bandar Buah Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Bisa akang jabakan nih. ya da puguh kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga Tapi dia temenang ke akang walaupun can ngaliwatan kawin. Nikah. kabale-balenya nya engke tiasa paneuri Wah. doh beres ya Atuh beuki lamun gitu. Sangka teuing neng. Saan? nah geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang lu bau Naon sabab hampang cing? naon Ya ka kaum Hawa. Haji Umang. ya Ulah nepi ka eungap doh di mana mangsa ditinihan. wah udah PK enggak naon eta teh jeung nyabakan susu Kinten-kinten. aduh ngopek jangan ngopek pakai ayep yes Gusti nu Maha Agung lebih kadila receh lu asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo ya lebih kadila receh ku jalma paingan nepi ka user Asa dicabak. pengen mau respon itu mau kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu Kang maantos kaula nu Naon deh? ampun teuing Kang upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira doh daripada dengan sudi mati suka perlaya kaula Kang paehan kaula di kupanangan salira ridho Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh mah ampun Gusti Maha Agung nah ya hate nepi ka kieu ampun Gusti
Salias ku abdi urang ewak Gusti. ulah Ya bisi bisa cacat. laki daing bisi cacat ulah salaman Kalah ambek ka abdi agan. engkau Aduh tobat. Bukan nutur-nutur. kabina teuing Kang Kalah nangre. Oh, aya wae jalan. Kieu ye duh. Aya wae jalan sia Kang. Mal bisa ngalahin kamu ada. Pageuh nyekelan kana suku euy. Oh, Kang kesempatan. Tapi da dewek mah aya nafsuan ya. dan ya atuh. Kan normal. Da jalan normal. naon leuh ku kabina geuleuh teuing aing teh kanu gelo nah asa ku hiji da aing teh ka jelema eta hiji Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Bali belege. Pun ngieu bali. nya loba jelema aing kasih eta mah hiji bakal izin Izin bengis makana teh. nah Awas. pasti nu kitu patukang tipu Pun ngieu bali belege gitu. Bin datang. Bin datang. Gan. Naon? tong digejongut kitu istri teh tidak awewe mah dipaehan pae di rupan hirup Kau mau bari jeung di kitu mah. bilih kalepasan ke dulurna bilih ngambek Onnya. ampun Kang mangga ridho kaula paehan sudi mati suka perlaya tibatan henteu laksana ieu cita-cita kaula Nikah. Bin datang. Woi. mawas badan nirakaton mawas badan pada tumarangan mawas badan nirakaton pada tumarangan dan ingkang ngalaga Sani Dewi Kunti Nalibrata Ibuna Pandawa. Doh, ieu inggih. bade mulih ka sasaungan nyata ti jaman ti walungan Beres. Anu aya di sisi walungan ieu atuh. Oren jaga sakagebah. Wallah. yana telahkeun aya nu ngagubrak hiji wanoja uang sara saksi Doh. maha agung aya naon Aya naon Ibu ampun teuing Kunti. Gusti tobat nanasiban nepi ka kieu Kangjeng Rama ampun beungeut bareuh di Tajong ku ngaran Bima Bobok ngongna pisan. asaku kabina-bina teuing bari jeung kaula teh kakara katarik birahi kakara ka pentang asmaragama ku hiji lalaki anu ngaranna Bima tuh tobat teuing Gusti Jadi nyeri. Ieu paingan mah. nepi ka di Tajong paribasana dibanting-bantingkeun kaula teh sujud ka manehna tapi ridho kaula teh da puguh anjeun anu nepi ka cinta ku kaula Kan didegung-degung. sanajan dugi ka masing pati kaula ridho dipaehan ku salirang Kang yakin ka cinta ka nyaah ka dedeuh kaula bakal kabawa
mati duriat ke bawah maut moal luntur kanya moal ngayakeun pembalasan kaula Gusti Maha Agung da puguh cinta ka manehna bener ijar meneng Gusti peteng ati nira ati nira wis mama ijar meneng Gusti peteng ati nira peteng ati nira dan Mega Putara kaulan Mega Putih wala salin sumabda Dewi Kunti nalibrata parantos ngajudi karena ieu kajadian doh beres daek Iwanoja bangsara seksi teh ditampi ku Bima kalayan disiksa parantos kahartos ku Dewi Kunti nalibrata maksud tujuan ieu Arimi parijang ieu Dewi Kunti ras emut ieu teh nuju hirup ka talangsara doh leres manawi ieu jalan pikeun lungsurna pitulung tinu Maha Agung walah ieu ieu dedeh teuing geulis walah anak king anak ibu nok saha tobat saha ka dieu nyeumah pilih hideo nyai tacan uninga kaula teh inungna Bima alah saha kaula inungna Bima ieu Dewi Arimi ngadak-ngadak nyerucudkeun Cisoca seja sujud ka ibuna Bima merdih asihna ibuna Bima walah eta ya wis kena dikin pinasti mapak bayak nalara tumungku Gusti nu Maha Agung dedeh teuing no ampun ibu aduh kaula teh katarikat aja ka pati-pati ka pendangas paragama ku tuang putra ampun Gusti dua putri Dewi Kunti nalibrata sareng Arimi paungku-ungku doh leres kanyaah kadedeuh ka cinta kaulas kasih Dewi Kunti lir ibarat ka putrana komo bari jeung kajadian model kitu anu dipamrih pitulung tinu Maha Agung batin nyering asa perih bayah ngerasa tugeng ruksak perih melu susah jejantung asari jajantung asari tutung ingatan mungguh lap-lapan nandang kaperih kanyeri kumambang nandangan uyung kumalayang kukang bing bang
Nalibrata duduk wanita samanea Tuh leres siswina Resi Druasa pantenan saciduhing matosa kecapi nyata tutastina ilmu panemu jampe lan pamaku atukan didikan bari ngarangkulan ka Dewi Arimi di usapan rambutna Allah leres digelis-gelis bari jeung dina batina menekung kana Maha Agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma tenan merdeh kana asihna Gusti nunuti pitulung Maha Agung mungguh pangeran nu kumaha bae oge bakal dijabah asa ka yang tang tupareng Allah leres komo bari jeung kayaan keur peurih apruk-aprukan memang kabejakeun Panawa jeung ibuna parantos kabejakeun maot kaduruh di bale sigala-gala rupa-rupa ilmu rupa-rupa pamerdih dina atina Dewi Kunti Nalibrata nimulkeun konjelang-kanjeling kasawarga widadari pating jarire para dewa pating karot seak kawasan dera di muka cing beledug tawis lungsur pitulung tinu Maha Agung Tuh leres datangna rahmat tinu Maha Kawasa malah manuk-manuk ngadak-ngadak eureun euteup dina dahan-dahan milu bunga milu ngadoakeun ka jalma-jalma anu keur prihatin gali tenan iri karo Dewi Arimi ku digelis-gelisna ku ieu Dewi Kunti Nalibrata leungit diri anu sayakti ilang warna nu sanyata Duh leres jadi putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lusuh taya nuruban lir widadari anu lungsur ti kahyangan jadi moal hese nu kagungan tong boro jam-jamam sanajan memenitan yakin abong kena tina kun jadi payakun Duh leres ngursaknya sesekar ningwan ngursaknya sesekar ningwan cahaya kilang gemilang cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gembira watak aji danar-danar watak aji danar-danar daya-daya ibu tulungan aduh gelis anaki bantu ibu no nyimas ditampi jantan minantu cenah yakin anjeun bakal jadi minantu ibu dedeh teuing gelis arimbi kakasih teh leres nyeri hati gelis gitu nen kaulah teh koyong pisan kaulah nun diangken ku tuang putra kaulah teh hoyong gaduh salaki teh ka tuang putra ibu dah keburung ditampi ya teu inger Bu ibu Allah Bima aya juri bogohon ibu Bu ai teh segala wawartos ka ibu teh Bu ya Bima aya Kunti bogohon
Aya ibu ono. atuh gitu. Aya ono bogoheun Bu. tah itu ibu sabarno Aya lalai badut. Bu Doh. lain Bima maneh mah Ada beda. Lain Ya beda atuh. apa Bu. tukang suhu kasong tuh. Bima aya bagong bogoheun Bu atuh naha da bagong oge sarua Tuh, napa? ya eta oge da eukur Napa?